Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-manqabatus saniyatu wassalasun fi afwi sultanil jinni an rajulin qatala ibnah. Manqabah ke-32 rek nyaritakeun ngahampurana raja jin ti hiji lalaki anu geus ngabunuh budakna. Bimujarradi simaihi annahu min muridis Sayyid Abdul Qadir radhiyallahu anhu, ngahampurana teh kusabab ngan saukur nguping yen eta pameget eta lalaki teh murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dakarutos pada nutur para ulama anna aliman fadilan min pudulai Baghdad, saesuna aya hiji jalma alim al-fadil anu utami ti sapirang-pirang jalma-jalma utami atanapi jalma terkemuka na kota Baghdad. Roha ba'da adai salatil jum'ah ma talamidiyatihi ilal makbarah. Kayata si ulama alim anu terkemuka ajengan mencek orang nama roha berangkat anjeuna angkat sabada laksanakeun salat Jumat sareng murid-muridna ka pakuburan. Maksudna berangkat teh li ziaratil amwat rek jarah ka nu marawat. Hayu cenah orang ini cenah orang jarah yang murid-muridna breuing deh pakuburan. Qiraatil Fatihah jeung maksudna tarek nya tawasul hadorot kirim Fatihah lahum kereta amwat. Paroa pitoriki hayatan sauda, pas keur ngalangkung ayeuna kitu keur berangkat di perjalanan nempok aya hiji orang hidung, aya orang hidung lah cenah aya orang ya. Faqatalaha bi'ason piyatihnya eta si alim teh guruna teh maehan eta orai ku itik nu aya na pananganana. Pagosyau ujajun mustatilun, sangeusna maehan pagosyau ujajun eta ayeuna kabut eta awan langsung nutupan nungkeban kaeta ayeuna alim teh mustatilun bari ayeuna ke cek urang mah poek ayeuna awan tebal kabut ayeuna kitu nu kacida ayeuna poekna awan kelam nungkeban nutupan kaeta alim teh pas ditutup ku awan kitu pagoba anin nadori. Pagoba anin nadri eta si alim teh eueuh leungit tina panempok dibawa ku awan ku eta kabut teh. Patahayyarat talamidatuhu nya tu murid-muridna baringu cenah guru ka mana guru ka mana teangan ka dieu eueuh teangan ka ditu eueuh teu aya sing goreng dibawa ku ayeuna jin eta awan. Wabada saatid dan sabada samangsa ra'auhu atia pas hiji waktu eta murid-muridna nempok guruna teh datang balik deui. Pas takbaluhu atuh tadi papag tah disambut langsung jeung hareup cenah aduh guru teh kamana wae teh wara'auhu labisan libasal ibtihar. Eta murid-muridna ninggal guruna teh nganggo raksukan ayeuna kebesaran, baju kebesaran, baju anu alus anu megah, jadi ganti salin tadi nama baju biasa-biasa orang pas datang deui jadi make baju hade. Pasaluhu an halihinya eta murid-muridna nanyakeun ka guruna tina kajadian kae cenah kumaha caritana wa libasi jeung tina anggoanna pat ka ayeuna raksukan jadi sae kieu cenah guru. Pakola cek eta guruna cek alim teh kieu cenah caritana teh lama gosyanil ujaju khatafuni wa khaduni ila jazirah. Jadi kalau waktu kaula
kurilingan di tungkeban ku awan teh ya, kabut tebal teh ya. Ta eta ayeuna si jin-jin teh nyamber ka kaula teh terus dibawa ka hiji pulau. Geus dibawa ka pulau kitu wago masuni fi qaril bahri. Eta si jin-jin teh mawa ka kaula dibawa ayeuna nyelam ka tengah laut. Wa hadaroni inda sultanil jin, sareng eta si jin-jin teh ngahadirkeun kaula teh dihadirkeun ka raja jin, dibawa ka hareupeun raja jin. Paraituhu qaiman ala saririn. Pas keur dibawa kitu kaula ninggal eta si raja jin teh keur nangtung dina ayeuna amparan cek urang mah keur dina singgasana. Wa biyadihi saipun naleungeunna aya pedang maslulun anu geus diunus geus ayeuna dilasotkeun tina sarangkana. Wa qudamahu sapun mayitun. Bari hareupeun eta si raja teh ayeuna hiji pamuda anu maot paeh. Makoler hareupeunna maktulun anu ayeuna geus dibunuh. Qad sujaro suhu anu si mastakana eta si pemuda teh geus potong geus pegat cekeun. Wadamu yakturu ala jasadi bari getih ngareclakan ngucur tina jasadna eta pemuda. Pasala ani nya eta si raja teh naroskeun ani perihal kaula pakola cek eta raja. Man hada sah cenah ieu? Saya cenah anak buah. Oh lu cek eta ayeuna anak buah jin teh pangikutna. Hada qatilu hada sab. Tah ieu ayeuna alim teh nu dibawa teh nyata nu geus ngabunuh ieu pemuda, nu geus ngabunuh putra salira. Panodoro ilaya mugdiban nyaeta si raja jin nampok ka kaula bari bendu, langsung ayeuna nampok mencrong bari ngambak. Akola cek raja jin, ya ustad balad, hei guruna ayeuna hiji negara, hei syekh cek urang lima qatal tahada syab. Kunaon anjeun teh bet ayeuna ngabunuh ieu pemuda bila mujibin kalawan tanpa alasan naon-naon teu puguh-puguh nyapak habak depaehan. Atuh kaula teh pan kartu inkar kaula teh luka cenah kaula mah teu ngabunuh. Aqul tu cek kaula hasyalillahi ana ma qataltuhu. Kaula mah cenah ayeuna kitu teu ngabunuh pemuda, luka cenah eta mah eta sugan kunaon. Wa haula yaftaruna alayya, ta ieu teu puguh-puguh cenah jin-jin matak nyep puguh-puguh mawa ka kaula, nuduh eta mah jeung nuduh ayeuna ngabunuh ka kaula. Faqalu li sultan mangka ayeuna cek pengikut raja jin teh anak buahna ngomong ka rajana, alamatu qatlihi asau, ieu cenah raja tah tak cek kami ieu nu ngabunuh teh ieu tandana cenah ieu iteukna tah allati biyadihi mulattakhatun bidami, iteuk nu aya na leungeunna teh geus ayeuna eta teh aya getihan, eta urat-aret getihna teh eta teh getih ieu cenah putra salira. Paro adama bil aso nya si raja teh nempo kana getih nu aya na iteukna teh heueuh cenah aya ieu. Pasalani anu terus si raja nanyakeun ka kaula perihal eta teh bener cenah enten geus ngabunuh. Teu cenah kaula teu ngabunuh eta cenah getihna. Aqul tu cek kaula qatal tu hayatan, ih da kaula ngabunuh ge ngabunuh orai teu ngabunuh ayeuna makhluk tiga kieu biadil asah kaula ngabunuh teh orai ku ieu iteuk teh lain ayeuna pemuda ieu. Hadza muhad aya cenah getihna teh orai mah yang getih pemuda eta.
Faqala cek ayeuna kitu raja jin ya ajhalan nas hei pangbodo-bodona jelema tilkal hayat eta nu dibunuh teh cenah orai teh cenah tilkal hayat eta orai teh waladi budak urang anu geus dibunuh ku ente teh nya orai tah eta orai teh budak urang keur mangrupakeun orai ku ente dibunuh tilkal hayatu waladi ada ieu nu ieu teh cenah ieu nu paeh teh pasakatu atahayartu maka kaula jempe teu bisa ngomong bari bingung nah cenah da ngabunuh ora lain ngabunuh ieu pemuda sumal tapatu ilal qadi teras ayeuna sumal tapatu ilal qadi sumal tapatu ilal qadi teras kaula ayeuna ngalieu ka hakim qala cek eta ayeuna kitu raja jin teh qad aqra hadar rajul cenah hakim ayeuna mah lalaki teh geus ngaku bil qatli geus maehan pahkum bi qatli ayeuna geus hukuman bunuh cenah tah hukuman supaya dibunuh teh ieu si ayeuna alim teh geus ngabunuh budak urang teh atuh pahakamal qadi bi qatli nya ayeuna eta hakim ayeuna ngahukuman supaya kaula teh dibunuh lantaran geus ngaku cenah ieu si alim geus ngabunuh orai anu eta orai budakna ayeuna raja ayeuna ieu si alim kudu dibunuh wa atal muktil fatwa la hukmil qadi jeung ayeuna mukti hakim dia tukang ayeuna mere fatwa nyarankeun supaya ayeuna mere fatwa ala hukmil qadi ka tukang hukuman ayeuna kitu hakim cek urang mekal gojo nyawe lantaran tadi titah dibunuh tugaskeun al gojo supaya ngaeksekusi wa khoda sayfal masul biadi etal gojo nyokot pedang anu geus dihunus ku leungeunna wa roda ayadri bani jeung eta si al gojo rek deungel ka kaula ku pedang teh pas tek ngahapakeun paltaja tu fi qalbi kaula ngungsi kana hate langsung cenah kaula teh ngarantekna hate wastamdatu nyungkeun pitulung kaula teh syai ka guru kaula ustadi ayeuna sareng ka ustad kaula hadaratal ghasi tegasna tuan syapu qadi ajen tuan saya cenah tulungan ya kaula rek dibunuh ya cenah ku algojo padhaharu fil pauri rajulun nuraniyu langsung harita keneh teh muncul aya hiji sosok lalaki anu percaya faqala cek eta rajul nurani la taqtul hadar rajul ulah ngabunuh anjeun ka ieu lalaki fa innahu min muridil ghaisi sultanil auliya Syekh Said Abdul Qadir Al-Kailani radhiyallahu anhu ulah dibunuh ieu lalaki teh aduh sia murid tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fain atabaka bisababi pama jawabuka lihadrati mun ayeuna kitu tuan Syekh nyeuseul ka anjeun ku sabab anjeun ngabunuh ieu pemuda kumaha jawaban ente geura hareupeun anjeunna ulah cenah bahaya gede cenah tuh urusanna ayeuna bakal jeung tuan Syekh ngabunuh ayeuna ieu alim mah pas ngadenge ayeuna corosan kitu eta si raja pabi mujarrad sima ismi syarif mangka ku sabab ngan saukur nguping nami na tuan Syekh anu mulia Roma Saifa min indi eta si raja jin malangkeun pedang nu ayana leungeunna maksudna teh si raja malangkeun pedang nu aya ayeuna na leungeunna al-ghajo eta ulah qala cek eta ayeuna raja jin ya ustad al-balad wahai guru ayeuna hiji negara lita'addubi bihadratil ghasi apautu anka min qati waladi lantaran ayeuna adabna kaula ka tuan Syekh
kaula ngahampura ayeuna anjeun tina ayeuna geus ngabunuh budak kaula. Fakun imaman wa sholli sholatal janazah, sok cenah ayeuna mah ayeuna anjeun jadi imam, terus ayeuna anjeun nyolatan salat janazah alaihi ka waladi budak kaula teh. Watu alaihi bil maghfirah, doakeun budak kaula supaya dihampura. Summa khala alayya khilatal ibtihar, teras atuh eta sirajajin makekeun ka kaula ku pakaian ayeuna besaran, pakaian anu mahal. Wa arsalani ma'al ladina khatafuni, jeung ayeuna kitu ngutus kana pingirim ngutus ayeuna ngabalikeun deui cek urang eta raja ka kaula bareng ayeuna nitah ka ayeuna jalma-jalma nu tadi geus mawa kaula nyamber kaula teh ilah ada makan ka ieu tempat teu bawa deui cenah ku tadi nu mawa ka kaula tah titah deui cenah balikeun deui cenah. Sumagobuan nadri teras ayeuna eta si nu nganterkeun kaula lazina anu ayeuna alladzina rajin-jin anu geus naon ngabalikeun kaula gob aleueuh langsung geus nganterkeun las aruh radhiyallahu taala an Sayyidi Abdul Qadir, mugi Allah taala mikaridho ti guru kaula ti Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Al-Fatihah.